Cik naon di dinya, Ding? Ai sia menit teu neuleuh pisan pan aing teh tadi di dieu. Sia teu ngajadogna di dinya. Masya pamikiran atur. Tarik ting lompat si cungur. San, tulungan aing yeuh. Tulungan HP aing di bawah. Tulungan kumaha? Mudak jalma, HP aing di bawah. Kumaha? Heueuh, lihat sare deui. Tulungan aing. Besok. Ulah mana lompatna ge? Di mah ka dieu yeuh. Dieu. Heueuh. Ntar di sana cok aing ge lompatnya. Udah ka dieu mah ka mana? Deui mah eueuh di jalan. Heueuh banyak. Pasti nyumput. Heeh. Sok sia ka belah ditu aing ka belah ditu. Heeh. Sal, lihat di dia, Sal. Aduh, gila nih HP aing. Ampun. Ampun lah. Pamaling HP sih ieu. Teu saeutik. Ya ampun. Coba. Sebenarnya mah. Aing keur ngorek HP, gasan tuan. Ek naon sia? Ek naon? Apa enggak? Ulah Sal. Teu kuat lah ulah. Ulang ke wae. Ih, sia masuk tara benang di bajaan. Nah, cek aing ge ulah sia mah. Sok tara ngadenge ka aing ge. Asli. Kumaha ding? Aing mah. Cek aing ulah tuh sok tara ngadenge. Dari sini ngalih lah ya bibit padu. Ke mana? No asap. Ini batu ya. Ini diketik-ketik pisan atuh. Alanggur teh. Ya, main saja. Ekak kebon nya. Ini ngalih lah bibit kadu. Kebon tadi sapatu. Nah, kerang dana. Hei. Kamana ieu bener kamana? Reka kebon apa anak kadu. Kebon sapatu. Ngapain kamari kita cugak? Karanda tuh ekak kebon lah. Berburuk sangka wae. Awas jamun karanda. Ari pamajikan aing pada di sepatu ekak kebon sangkana teh karanda Gusti. Ampun ting. Kawan doyok dekat aku lalai. Alah wae kitu ka aing. Bikeun ka doyokna, tapi aing itu teh mana naon nu warna kumaha. Naon sia ding ek nyolong cowok aing sia nya. Lain ek nyolong ek ngabejaan pugu. Tah cau kulalai. Nah, apang sih aku lalai? Hebet nyawa teuing atuh. Luar sekalian atuh. Sok sia, sekelan. Sok. Sekelan kehet. Sok. Aduh. Duh, Bang ieu ka aing, Bang. Ieu, aduh Sia nah kumaha. atuh ampun. Sia ngarusak cowok aing Ah, bapak. lain ngarusak ieu awas. Sok awas. Bungkang bengkeng pisan sianya. Atuh da meni di sekaligus euy. Ini kumaha sakitu kau detik ya. Sok ka bawa ka Iman. Kumaha mun aing langsung paeh di dieu. Dikubur kehet. Gagal udah murah teh. Bersih hadir ini bersatu berdoa di bawah Badoyok kenapa setelannya sekarang beda biasanya di kokolor. Maafkan aku Mang Jack, sebenarnya aku CEO yang lagi nyamar. Dikarenakan 20 tahun sudah terlalu, aku harus kembali sekarang sama keluarga.
Maafkan aku kawan. Iya kawan, sama-sama. CEO. CEO naon? Karena kamu kandung karena saksi atau apa? Jadi Wadoyok selama itu menyamar gitu. Mana nanti kau harus tinggal. Ayo mau orang di Bali makalotnya. Mau buka identitas. Jadi Wadoyok sama bunga. Atau kemarin nginjem duit kan gue. Kemariwan. Kasih dibayar kembali lagi. Sehingga nama mulut. Ayo cepat mana naik balik. Bisa balik ke dia. Yang itu mana? Keluarga paling kaya se-Asia Tenggara. Iya kok. Keluarga tiang kaya. Si Wadoyok teh ngaranna teh si Doyok. Duit aing gope. Oke. Lambung banyak disusulan. Wah. Wah. Naon? Kemana? Aing rek kahara. Ih banyak teman aing sadik ya. Cokot aku sorangan eta ka aing. Ui mau tapi sana gitu ke. Aing mah asa nih yuk. Burik. Naon? Bantuan ngadorong motor heula ka tong aing. Dorong ke sorangan nita ka aing. Budi teuing aing ah. Siapa balas? Balas dendam ka aing si Sunok.